Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Wilujeng tepang pamiasa sareng pribados kipagar anu paling dia Mama Google. Karena sang tinten dia abi kadongkapan mantan preman pensiun mungkin. Ada teh kayak pernah mama di jalan teh nya janten kumaha ya urang dimulai di mana gitu kan urang diajar agama teh tak panginten mama kersa nguningakeun ka pribados atanapi ka ieu Kang Joni Kemon tah ieu teh jenengna Joni Kemon Pagera tuh Joni Kemon. Kemon. Tah ieu teh Mama Google teh itu anu di ngaos raos dina channel ngaos raos nya Kang Joni Kemon. Mangga urang dua wae ka mangga nyanakeun ka Mama Google. Saladina. Hatur nuhun sateacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina dangat ayeuna urang tiasa pulung dina acara obrolan pamarasan dina teh aya hiji tamu anu memang peryogi pencerahan Mohon. sakali begitu maros dina perkawis tingkatan sateacan urang melaksanakeun syariat agama. Alasan hamina teh bedi tunang merenang rada tebih, tapi seiring dipasihan hidayah sareng taufik hanya mengakui dengan hirup di alam dunia teh tanpa tuntunan teh kadituna teh jadi jauh tina ketenangan beras gitu nya. Mangambing gitu, mangambing. Oh, nayunan gitu. Memang datang agama teh tujuan ke alam dunia teh supaya jalmi aya dina katenangan kahirupan anu memang diharapkeun ku anu gaduhna urang. Ya tadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Laras jalmi mulyana teh lantaran aya akal. Ari akal teh kada digunakeun, kada dimilikeun sareng anu nyiptakeun akal. Ari akal teh kan bisa milah, bisa milih supaya eta jelema teh milihna teh teu lepat teu salah. Da urang mah boga disebut jani antara manusia. Beda jeung binatang. Ai binatang mah teh dipasieun akal. Paling oge insting. Gitu. Ari akal teh anu mah tadi ciri jalmi aya dina tingkatan makhluk anu pamulia-muliana. Tah akal anu ngarupakeun modal kahirupan jalmi supaya tetap dina aya dina kamuliaan, maka eta akal teh kudu dinuyukeun jeung aturan-aturan anu gaduh akal nyiptakeun akal buktina Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul pertanyaan, kumaha supaya akal urang cocok jeung anu masihan akal Allah nurunkeun disebut pedoman kahirupan. Eta disebut agama. Pamituran di pitenan agama teh nurutkeun bahasa anu sanes sanes bahasa syariat ari teh tidak ari agama teh ucar kacir. Jadi hirupna teh bener-bener terarah teu pabulantak. Jalmi anu dipasieun akal tapi hirupna jauh sareng tuntunan agama, maka hirupna teh moal terarah. Aya paribasa kieu. Hirup tanpa seni maka monoton. Terus lamun hirup tanpa agama moal terarah. Agama anu nilai paling pokokna ayana dina kaimanan, maka urang kada diputukeun supaya urang teh bener-bener jadi makhluk nu bener disebut jalmi anu mulia. Allah ngadawuhna surat At-Tin, wa ma khalaqtul jinna wal insa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
sungguh kaula teh geus nyiptakeun manusia teh dina bentuk anu pangsae-saena Pang sempurna dari mulia Allah Subhanahu wa taala. Lamun geus urang kedudukan mulia, Allah nurunkeun deui nyata eta jelema teh nalika turun ke alam dunia tempat anu paling dasar. Mulyana urang teh sakabeh jalmi asana tingkatan derajat luhur. Nalika anjeunna masih kene berupa ruh atau nur. Diturunkeun ke alam dunia, anu alamnya teh dipasihan wadah. Nyata berupa syariat, nyata badan urang. Tah dina badan urang Allah disadiakeun aya disebut nafsu jeung syahwat. Tah nafsu jeung syahwat teh anu bakal ngarobahkeun kedudukan mulyana jalmi anu asalna bentukna ruh. Maka cek Allah Subhanahu wa taala supaya teh jelema tetep dina kaayaan mulia, maka ulah sampai kakuasai eta hirupna ruh dina badan teh ulah kadominasi kunamina nafsu jeung syahwat. Lain kudu dibunuh eta nafsu jeung syahwat teh da moal bisa dibunuh. Moal bisa dilengitkeun tingkatan urang sesat. Tapi kudu dikendalikeun. Nyata akal anu eta akal teh bener-bener diasuhna teh ku keyakinan keimanan Allah Subhanahu wa taala. Tah penting nganalan keimanan teh lamun urang mengenal aturan-aturan guru anu bakal nganamakeun buktina agama. Itu tak. Aduh, alhamdulillah panginten ku penjabaran ieu berkawis eta tingkatan-tingkatan eta pengasanya tak sareng kieu panginten aya referensina nya sapertos tina hadis atau nabi keterangan-keterangan tina Al-Qur'an menawi ke pangersa tiasa nguningakeun ka pribados sareng Kang Joni Kemon mangga nuhun. Urang kada tiasa ngawalar pertanyaan tadi. Nu kahiji asal di mana boga tugas naon urang ka alam dunya engke paling inti Allah masihan kahirupan teh punten ngaran kahirupan teh lain kahoyong urang lain kahoyong urang urang. Ieu pertanyaan teh bakal dijawab ku anu masihan ngaamanahkeun kahirupan urang nyata Allah Subhanahu wa taala. Nah, saureuh Gusti Allah dina Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata kaula nyiptakeun jin jeung jelema kecuali bikin ibadah. Tah jawaban urang naon diturunkeun ka alam dunya teh ngingan ieu lain pikeun budak-budak semata-mata kebahagiaan dunia. Lain ulah neangan kasab Allah sanes teu peryogi dunya. Tapi naon anu dipelampah ku urang kedah dibarangan diniatan dirahan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Berarti lamun urang sebagai pedagang niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sebagai pegawai niatan kerjana ieu parentah Allah Subhanahu wa taala, niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Terus segala perkara profesi urang diniatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun geus diniatan lillahi taala berarti ibadah urang teh bener-bener tos sesuai nu diparentahkan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas urang teh lain ngan saukur bakal menang nikmat di alam dunya. Mohon. Tapi bakal karasa anu kejadian naon nyata di alam akhirat. Di yaumil Sabab akhir. aktivitas urang hirup di alam dunya teh bener-bener niatan ibadah Lillahi taala. Terus ibadah nu kumaha nu bakal ditarima ibadah nu dibarengan nyaho nyata disebut makrifat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sarana supaya urang makrifat ka Allah Subhanahu wa taala berarti urang
kadah dikenalkan karena ilmu nu paling dasar Tauhid. pertanyaan anu bakal muncul engke di alam barzah lain ditanya sholatna, lain ditanya zakatna, lain ditanya sodakohna, tapi mandrobuka saha pangeran anjeun. Terus. Nu paling utama eta. Paling utama mata ilmu tauhid anu paling awal kadah dikaji dijalani supaya ibadah syariat kaditu teh bener-bener lurus Terus. diniatan lillahi ta'ala. Mata rukun agama teh dikaji. Iman. Anu kadua Islam, nu katilu ihsan. Lamun urang neroskeun ilmu mode ma'rifat, terus tarekat, terus hakikat, ayana dina ilmu ihsan. Ihsan. Kata paling luhur. Tapi mekano ieu teh urang kudu mengenal heula ilmu paling dasar, ilmu akidah, Oh. ilmu tauhid, ilmu dasar pagawean hate. Lamun hate geus urang bener yakin, maka bakal daek ngalaksanakeun perintah berupa syariat. Syariat. Urang terus sadar di alam dunya teh di piwarang ibadah. Terus. Jeung Allah teh salat anjeun ibadah haji. Ya Allah udah maha abdi salat. Lamun urang diparentah da geus mampu ibadah haji ka Baitullah, kumaha carana ibadah haji teh? Lamun urang kudu ngalaksanakeun kurban, kumaha cara kurban teh? Nah, ilmu syariat itu kadua, itu. Tuh, namanya ieu sesuai anu diparentahkeun Allah Subhanahu wa taala. Oh, terus. Itu tak seperti itu Oh, penerangan. saya eta penginten penjabaran anu paling utama nanya yang nama. Jadi buahna teh buahna hukum syariat, torekat, marifat, hakikat teh buahna teh iman sareng takwa pengintennya. Kujalaran urang tiasa ngajalankeun ibadah ikhlas lillahi ta'ala penginten kitunya mama. Upami urang tos ngajalankeun sapertos tingkatan eta, insya Allah dipaparin kebahagiaan dunia lalu akhirat. Tas kasalamatan oge di awal sampai ke akhir gitunya di tinggalnya akhir penginten gitu namanya. Jadi mudah-mudahan orang husnul khotimah nya pengintennya kan anu kapungkurna masa hidup kelam gitunya. Mudah-mudahan atuh orang akhir hayat teh jeung istiqomah nanti kanu keayaan gitu lillahi ta'ala tetap bersyukur tetap nampi nawan wae anu tumiba ka awakan urang kedah disyukuri saeutik gede eta urusan Allah. Nah penting urang bersyukur pengintennya. Tah ayeuna bebeda naros Kang Joni kumaha tah atas aya pencerahan. Sami-sami atas teu baluang. Nah. Oh, ungkapna kali hapunten dan ngaganggu awak tapi sekali deui ulah kapok. pan aya episode anu salanjutna gitu tah. Waalaikumsalam. Kayak Kang Joni gaduh ongkos teh. Amun teh aya milari nyari. Oh, Bang Wilujeng Bang Joni. Cek urang mana gitu. Asa kenal gitu. Nu da atuh da Kang Joni kemon mah tos katelah eta teh. Anu tos nongkrong di mana-mana eta teh. Gitu. Teh baheulana teh tukang ya. Asik. Mun tak kitu pangersanya panginten engke dilajeng deui ku episode anu salajengna nya panginten aya bahasan ngopi. Tah ieu sapertos ieu pangeursa mangga ngopi heula. Jadi biasa ulah beranjak engke aya episode anu salajengna nya bakal ngabahas masalah ngopi. Tah ngopi teh raos ieu teh panginten hartosna kieu ngopi teh ngolah pikir pangarsa mun punten pangarsa bahasanya jadi ngopi ngolah pikir lah gitunya pangarsa Hoyong pikiran
cerah. Nah, hati cerah, emutan cerah gitunya. Nah, atur nuhun. Pengersanya, Sami-sami. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana pengersa.